Geus inget ka ieu budak ka Inung ka lembur. Aduh, bangpeung nama inget teh. Ka awewe inget ke pamajikan. Geus teu kuat ke nu handap teh. Aduh. Geus heubeul teu balik-balik inget ke pamajikan. Aduh. Geus eureun si kekeu si manuk. Aduh. Aduh, hayang nginum ieu manuk meureun. Aduh. Kumaha nya euy. Sia teh sabar ku seueur. Hayang gua geus ngampih ber manuk ieu teh. Aduh. Tapi dulu mah can datang can temong euy. Engke mah aya si bos. Kan boga duit urang teh ek bayaran. Ek minta duit heula balik heula lah. Ayeuna nepungan heula anak pamajikan anu mangpeung teh inget ka awewe. Tah siga hayang nginum ieu, hayang ngampi. Geus kudu nginum wae ieu seueureun. Geus berat ka handap tu uri rarampodan. Aduh. Hayo digawekeun di inuman teh teh. Aduh. Ampun teh. Harus euy. Digawena tolan tapi jika anu teu puruneun digawena teh aduh. Sakacelek kitu geuning anu. Aduh, terus tolan kitu kok naon ieu teh? Digawe pada tapi panas euy. Panasna? Panasna. Atuh panas mah bawa pigaweanna kanu iuh tuh ka ditu ka saung. Dibawa kanu iuh kumaha? Lamun gaweana sanyiru mah pasti dibawa ka ditu. Ngaco wae ngomong teh. Aduh, Maudin. Ieu teh orang teh sayang balik inget teh ka budak. Ya mulai inget ke budak meureunnya, inget ke pamajikannya. Tah eta gegedena mah. Ada ka arti atuh. Oh, gitu. Beda. Digawena ge lu tablet teh kitu Geus inget ke pamajikan mah balik atuh. Geus kitu nya rusna. Digawe masuk tulikeunnya. Urang mah are ka saung batah heula ka ditu nya. Oh, mangga pade mangga. Terus, aduh, kumaha kerja teh hari ini beres? Wah, jadi setik deui. Oh, setik deui nya. Ya, tapi ya bos, Naon? saya teh yang balik heula inget ka budak. Minta izin heula sapoe mah. Atuh hang balik mah. Inget wae. Atuh gajiannya ini teh. Gajian penting. Atuh sok balik dijah lah. Minggu ieu teh sabaraha minggu, sabaraha poe digawe teh? Poe gaweana mah. Poe nya? Poe. Atuh ya gajianna lah. Sok atuh gajian. Tah bisa rek balik mah tapi ulah dilatih di lemurnya. Apa pres sapoe 2 minggu pe. Ulah dilatih lah nya. Oh, da ieu ngurus kebon ban. Heeh, bener. Sok teh tadi gajiannya minggu ieu nya. Nuhun ya, bos, nuhunnya. Aduh, ditampi ya. Wah. Aduh, geuning loba euy. Wah, si Ija atoheun ka aing. Mari dua rone ge ya duit loba mah. Aing bisa tulung cincat ngapeting ya. Hai Ija ya. Dagoan ya atuh geus kuat teh handap. Geus berat ka handap ya aduh. Ayo aing ya bisa nerekel. Manenen. Bobo nenen. Ambil buat si Mimin, buat yang penting mah hiburan, buat apa aja keperluan saya, yang penting dia harus ku ambil uangnya. Wah banyak, bisa pakai minum macam-macam lah, penting mah kan ku ambil aja lah. Gawe ket punya kesang ini gitu. Aduh, saya mau ngintip hei. Anu teh isas teh. Aduh, aing menang capek teh usaha. Halah, aing ge barek ieu euy. Aduh, aing nepungan anu pamaji teh mah tuh kieu mah. Aduh, aya garong monyet bareng-bareng ke. Hei, kau jadi cenah. Aduh, aing kumaha teh euy. Aduh, mah jadi tetekan euy. Mah aing mah bisa bobo nenen kieu mah euy. Aduh, gade. Aduh, duit menang capek rabok batu teh. Aduh. Kunaon, Bos? Aduh, mana kieu kolot-kolot ya. Aduh. Kunaon ieu? Aduh. Ya naon ya darus aduh. Duit aya nu maling. Kunaon? Duit aya nu maling. Duit. Nu menang usaha ek balik teh tulus berke mah. Aduh. Saha nu malingna? Bukan dia jelema cari buat kayak itu ngengkrat kok langsung ngagebut. Apal malingna teu? Ada tadi itu baju bodas, kaos bodas. Susu. Sah ngari di mati simplas sampung gitu. Dan bae datang capek. Oh, pek ten anggeus mah ya koredeun nya. Tuan kekosodan bae kieu enggak poe ke. Aduh aing.
Aduh aing mah tulus kuramas teh euy. Aing mah terus ngecor. Aduh moal coreuna nepi urang teh nepi ongkos. Aduh si goblok nan ngomong garongna ku anjeun tarok cek huui. Aduh.